Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi ahalana nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail wa min sunnati an-nikah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala bi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abrara wa khulatahu salihin wa yakuna rizquhu fi baladihi. Wa qala bi hadisin ukhra iltamisu rizqa bin nikah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala sa'ir anil ila tasa wasa'an qarinihi baina qarina bil muqarrani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arda fatarda ma'arradi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilayya wa li hadhil jamaah. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal. Para syuyukhuna qurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru orang sadaya, bil khusus al mukarram kiai baik, oge kiai diding, oge para al mukarramun anu sanesna sanaos dari tata satu persatu namina tadi sebat namina insyaallah pengirangan karena rasa hormat derong to'ak sim kuring kasadayana. Urang doakin mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru urang sadaya ke Allah mudah-mudahan dipanjangkan yuswahna anu barokah sing dalem barizkina ditebihkeun tina sagala pancabahyana ditambih keberkahan ilmuna ditambih jamaah ditambih santrina ditambih keikhlasan kariduan dina hatena bikin selalu ikhlas ridho nyadak urang menuju cita-cita anu utama
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer min adal wilayah ila alal wilayah, bil khusus bapak ataupun ibu kepala desa ataupun yang mewakili, minimal ketua RT setempat anu kusim kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ieu pamimpin urang khususna di daerah urang di nararaga ngemban amanah masyarakat hakikatna amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tentrem perkara harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaya jamaah anu nampak hadir, ibu-ibu bapak-bapak tadi wiji-wiji kusim kuring anu hadir di tempat warga masyarakat kampung Garung Gede dan sekitarnya anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan orang sadayana hadirna di tempat sing dibanjur kurido oge magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge anu utama anu janten haduasat atanapi pelantara biasa kompalna urang silaturahmina urang berjamaahna urang dina wengi ayeuna yaitu sahibul hajah Bapak Sarbani beserta Ibu Sarbani anu parantos berkorban moral korban material demi suksesna ieu walimah. Urang doakeun mudah-mudahan walimahna sing aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Putrina anu insyaallah enjing baris ditikahkeun urang doakeun mudah-mudahan sing lancar akad pertikahanana sah mungguh agama sah mungguh negara, mudah-mudahan tiasa ngeureuyeuh ngalaksanakeun sunnah sanajan lain malam Jumat ame beuteng natareh bekah ngahasilkeun turunan nu soleh jeung solehah anu nurut ka ama nurut ka abah sing daraek ibadah ulah boga anak nu haram jadah tauman kalapa tauman gabah sok ngamuk inung bapak lagi meningah-ngah hayang meuli motor jeung HP mewah kepirah urang lebih lem uhah dong lajeng abah hayang malam Jumat. Naudzubillahi min dzalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah sanaos berijeng bisa disebutkeun dadakan di simkuring. Al Mukarram datang bahkan ngaganggu acan ke simkuring tadi keur beurang. Gula keur ngaji kitu tulus lajuna balik laju ku masyarakat kapan diamplopan be ngaji mah henteu kula. Datang ka imahnya ngorong be horeng. Ieu nu kieu jelemana. Adekna geus takdir ti Allah mah kulana peuting mah keur teu ka mamana. Sehingga tiasa silaturahmi khususna yang warga masyarakat kampung Garung Gede. Oke anu paling kula bungah adalah ketika orang tiasa kekempelan jeung alimul ulama. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan di akhirat pun urang dikempelkeun deui jeung guru-guru urang di surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Kajeng kula torojo nanti malingping dan kula malasa asa benar sababna simkuring sakecamatan asli mah jeung urang dieu. Sabab asli simkuring tepatna di kampung Sukamaju desa Cijaku kecamatan Cijaku. Mantak urang mah sabarna dulur nyage zaman main bola masuk musuh baheula. Mudah-mudahan kajen simkuring torojo nanti malingping ieu simkuring teu rasa semah ya kabaik. Rasa dulur rasa baraya. Kuma kira-kira orang dia kakulang aku dulur mual ngaku baraya mual mun ngaku dulur ngaku baraya mobil kuring sim kuring balik ke pinuhannya kau galek dulur ongkok aroret gila ing mah. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Amburanya wara eta kieu aja gitu atuh jeung jadi dulur ya dulur mah telok asa Ibu bapak hadirin rahimakumullah wa hadakumullah. Tu 2 poin aja. Sebab simkuring ya anak lima keur muriang sebenarnya mah.
tadi mereka dia diurut ke tukang urut ya sineret. Mudah-mudahan sing dibanyakan umur ke Allah Subhanahu wa taala, sing disehatkan jasmani sehat rohani, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu hirup moal hirup bae mak nu hirup moal hirup bae, nu paeh moal paeh bae, nu hirup bakal paeh, nu paeh bakal bener tante. Nu hirup bakal paeh, nu paeh bakal hirup. Kunaon sababna nu hirup dibere kahirupan kudat anu maha hirup, nu paeh bakal hirupkeun kudat anu mere kahirupan. Geus lamun urang hirup hayang urip kudu loba nyangharep ka zat anu maha hirup anu mere kahirupan. Ulah terlalu berharap tawakal ka makhluk anu hirupna ge dihirupan. Sebab si eta mah paling bisa mere harapan. Kahardi. Oh nggak saya kahardi malah. Jadi orang KPG bakal maut nges mengpengker hirup gerahi hirupan. Ulah nungguan pae sabab geus pae mah bisa papae. Ayo sok papaehan di dia. Nges pae papae. Mengpengker hirup urang kudu hirupan sabab geus pae mah moal bisa papaehan ka. Moal bisa nukumahi hirupan ulah sok maeh mah deh. Ulah sok ngaripuh-ripuh mah dina bidang kabagusan. Ieu kakak kurang ge nyaho ngaji masang. Kabean oge budak. Padahal secara logika gampang cik hukum mama. Naon alasan urang sanggup ngaji? Dan urang alasan hulap datang ke majelis taklim. Sebenarnya mah daya. Anu kudu hulap mah, anu kudu sanggup mah kiai. Urang sababna datang ke majelis taklim mun nama makaya. Makaya bener. Hari badang karario makaya tante. Pan eta nyar bakal aya dua macam kebaik. Aya nyar bakal jang di dunia, aya nyar bakal jang akhirat. Usaha ngaranna nyar bakal. Mun urang bandingkeun kuari supaya urang ulah kedul ngaji ya. Nyar bakal dunia mah waktuna kebalkan. Lamun kakak kuli, we mah digawe di 7:30 balik-balik jam 4, we mah 4:30 benar. Hasilna moal pati sabaraha. Paling jago 100.000 sapoe, bahkan kadang-kadang 50, bahkan kebenang-benang acan waktu nama sapoe kebawa waktu ngopi nasa kedong urang digawe pansok ngopi wanci tangannya mah eureun tangah kaluhur langit jalo bajuri eureun geleng-geleng sholat ya ngopi ngerokok tangan enak lo bajuri. Sholat tohor mah henteu cik malaikat teh wanci tangan lo bajuri juri keur ngopi di saung sawah. Eureun eta urang ngopi Kak. Ngan kabel tante eta istirahat jeung ngopina Kak. Sakodong tidinya mah turun dewe makaya ngageblek deui bae. Hasilna teu sabaraha. Coba kulangannya, kuari keur menang 100.000 kakak asup ka Alfamart duit 100.000 menang kana naon. Paling gede duit 100.000 mah nalika berhadapan jeung koropak amal jariah karak gede. Ngaran eta mah mau ka pasar duit 100.000 teh pede kan. Zaman kuari mah duit 100.000 rokok bae ge 35.000. 100.000 teh mantap kebal hasilna eta salalawasna. Tapi nyiar bakal pikeun akhirat Kak. Waktuna sakedeung. Ieu urang mudah-mudahan kasupkeun ya. Ieu moal kembali waktuna Kak. Kuari jam sabaraha coba teh jam Kakak. Mun kuari jam 8 moal liwat di jam 11, jam 10 mah. Sejam paling oge. Sakedeung. Ngopina kebal teh Kak. Oh, sampai angeus Kakak ngopi beuteureun. Tambah deui kopina. Sampai angeus ngopi teureun. Hasilna lain sakedeungeun Kak.
ulah-ulah berbicara kakak geus hadir manggeus hadir di majelis taklim cikang yang nabi maning takola liata amal ilma gupirolahu qobla ayat 2 sahabat jalma nu ngalengkahkeun sampean tujuan rek neangan ilmu agama upahna ya upahna gupirolahu qobla ayat 2 fi ilma di majhul geus cenah mah geus dihampura eta jalma qobla ayat 2 samemeh ngaleng makanya gitu kan upah manggeus buru-buru mana hiji amal ibadah anu diganjar lamun dan ngalakonan salian tinangan ilmu maka baik daya tapi nangan ilmu can kaur-kaur ngalengkah geus dihampura dosa leutik kurang murah alhamdulillah mun kitu aing baca nama tulus ngajina nya dosa geus dihampura teu tulus eta ditapalkeun deui dosana ge eta tulus ngaji mah mah eta can ngalengkah atuh komo bari jeung geus diukna dulu suka saatan fi majlisil ilmi khairun lak amin ibadat di api sanatin diuk sajam di majelis ilmu lebih bagus daripada ibadah sunnah 1000 tahun mah nyampe umur urang kadinya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah iya orang kumpul nadina beuting iya insyaallah dibanjur ku rahmat magfirah ke pahalati Allah subhanahu wa ta'ala mantak ulah sok papaehanan geurah dihirupan dina bilang agama mah ieu mun urang teu mampu mamampuhanan bagus daripada nu mampu teu mampuhanan bagus kene numur yang naik sholat teka tinggalin sholat daripada nu jager telok sholat bagus kene nu pincang sok berjamaah daripada nu pancang telok berjamaah dina agama mah kitu bagus kene nu teu gablek-gableganan daripada nu gablek goblogan pan sok aya teh nu kitu kan nek muludan misalnya ya mah nu kaprah di unggal kampung ge nek muludan eta nu ngacokeun kadang-kadang nu gablegna teu gableganan anu teu gablek ge gablegan anu gablek goblogan lamun diibaratkeun kana sato dengekeun kula nu sugih mah ibarat kebo nu miskin mah ibarat kotok mak gede kebo gede kotok atuh gede kebo udah gergenya nu edang nyahoan gede kebo eta nu sugih ibarat kebo eta kebo ngising da sagede tai naon gede ayo lah mengaji ibarat ulah ketikati eta kebo ngising da sagede tai naon sagede tai kebo kan kotok ngising da sagede tai kotok moal aya kotok ngising sagede tai kebo teuing aja lemeh ya urang yang ibarat nu sugih ibarat kebo jelema mah ulah serab ku pangkatna ulah serab ku pangabogana harta badana kajen lubak libuk loba lobopet imah pageuh pake weuteuh sida brik dipimpin si darung dikolong lubak libuk loba lobok income-nya luar biasa banyaknya pendapatannya gede ulah serab kudu kituna deulekeun pengeluaranana kebo ge nyirikeun kebo cager jeung kebo gering deulekeun dina ngising anak ulah neureun nyatuanana ulah deulekeun keur nyatuanana bisa bae anu cemi nyatuanana lemeh anu gembul anu teh nyatuan acan nu geus seboheun mah tapi dalakan keur modalna kebo ya modal dalakan keur modalna lamun eta kebo modalna sagede tai kebo eta kebo normal ngaranna karbo cager karbo sabab taina sagede tai kebo tapi lamun aya kebo cereret bengisingna sagede tai kotok eta kebo beuri gering mending gede dipeuntit bisa teu ka arah
atuh kebo ngising seni teh kotok atuh lain kebo cager eta nu sugih urunan hayang sarua jeung nu masyarakat eta kebo ngising teh kos pandai mah nu sugih duitna ge loba nu masyarakat 100.000 kumaha hayang adil kana 100.000 berarti anu adil sama rata jika adil sama rata kalau ngomong adil sama rata mah adil eta lain sama rata sesuai dengan kemampuan masing kebutuhan masing eta adil kakak boga anak opat anu hiji TK nu hiji SD nu hiji sanawiyah nu hiji SMA naon eta jajan naon disuk sarua diberena nu TK mah 5.000 ge cukup nu SD 7.000 nu SMP 15.000 anu SMA 25.000 eta adil ngaranna sesuai jeung kebutuhanana masing adil tah coba lamun kakak beranggapan adil sama rata dimulai TK sampai SMA bere jajan 5.000 bae eta teh adil tah nu SMA mah kebutuhanna ge gede ya kebo ngising teh kotok berarti eta kebo gering dipencet tah nu sugih urunan hayang sarua jeung nu masyarakat kumaha mah kebo ngisingna pengeluaran aku kudu gede ai kotok maka beuti gua ngising segede teh kebo atuh maunya kotok bisa kan segede gua kotok dilina ge lemet geus nu hirup kurang mengpengker hirup geurah hirupan ulah sok papae anak sabab ieu urang kabehan ke buronan malaikat Ijroil betul kabehan mah buronan malaikat Ijroil ya urang menunggu giliran doang urang mah kuari hirup keneh lamun mah bisa neureuk kana kondisi kuburan kuari ribuan jutaan bahkan jalma anu ngajerit pada tengah ngoceh pada tengah darat hayang diudang gede ku Allah Ta'ala dunya hayang ngalaksanakeun ibadah nu koret hayang bager nu telok salat neuk salat nu telok puasa neuk puasa ulah kudu loba-loba geus aya teh diberes tahun mah beres sabulan teh diberes sabulan saminggu teh saminggu sapoe teh sampai sejam atau burung samenit teh sampai sadetik kumaha no way tidak bisa geus pae mah pae bae goreng luana nu pae hirup jadi orang geus pae geus teh kawajiban yang ada lu ya kan gunanya tak kiai cenah kiai kitu na kan eta aja hirup kan kiai ge lamun geus pae kawayana kula wasiatnya ajeun kakak tobat geus pae wayahna ulah kokoyong-kongan ka majelis taklim wayahna ge ulah bari jeung aya bobong bagi nu ngaji bae hararese heueuh nya mantap urang pentakeun taufik ka Allah sabab kudu ngomong mah babari keneh naikeun ke kaluhur mobil losbak we mah engkel daripada naikeun jelema telok ngaji telok berjamaah ka masjid ka majelis taklim edengekeun kudu kebo gede dipangtunggal ka bawah ditarik aleh tanah kumaha cenah naikeun kebo kaluhur mobil balik di Cibaliung pura acara meneuleukeun eta bos kebo naikeun kebo kaluhur mobil paling lain ditarik ya tah kok di panggung teh ka bawah eta lawang mobil dibukakeun bae pulos paksa urinanya laju eta mun kebo jaluk tongkrongkeun hareupeun urin mobilna sindrek bekajeun teh cetrek mah lain lagane kuda ieu beneran ieu teknikna kabeh teknikna ieu cetrek bekanyutna ngajlot ka bae eta kebo kaluhur mobil rawas mah nerek kitu atuh panatan kaluhur mah geus aya awian ieu tinggal nagian bae mun kebo bibit disintrak pentil susuna cetrek nah jelas beneran tapi dadal salaki emak salaki teteh nu telok berjamaah ya nang terapun urang eta taktik naikeun kebo kitu nya poe manu telok pangajian jeung kiai mak coba dorong eta salaki teteh ka lawang masjid bukakeun lawangna nya singsakeun samping salaki teteh korosotkeun kanyutna singlatkeun sempakna
Citra lanjutna kira-kira eta salah kita teh ngajrot moal ka jero masjid. Jawab ngajrot moal. Cikula kajen lain dukun bisa nebak ngajrot moal nyabok mah pasti. Mata kalau orang daek ngaji alhamdulillah sabab ti Ibnu Athaillah padina kitabna hayang deuleu kadar martabat dari hadapan Allah adalah badar ya dicicingkeun di mana kok lamun dicicingkeun di tempat mulia berarti ada keur dimuliakeun ku Allah. Ulah ketika dihandeuh harga orang di hadapan Allah mah deuleu bae sia di mana ditempatkeunana ku Allah. Lamun sia cicingkeun di tempat anu pihewan Allah berarti rendah derajat sia. Lamun ditempatkan di tempat anu pakai resep ku Allah berarti berharga mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh berang ka majlis taklimnya tinggal diuk nyawara gitu kudu cicing mereka kama pelenyun ngudun aya gaheleun diharap digahelan mantap bae kan piring harapan kiai jeung harapan masyarakat beda. Harapan kiai mah teh bae harapan masyarakat mah geus leudis. Kalau mau tatan mereka kan iya mah kenyataan ya atuh gitu eta tanda barokah tanda barokah mah ulah ganti-ganti penting adalah tanda barokah urang dalam nyata bae lamun piring harapan kiai mah pinuh bae piring harapan masyarakat mah geus leudis eta tanda barokah kunaon kiai mah pinuh bae sabab kiai mah geus seueuheun ku ilmu teh barang dahar ka beneran di mana kiai mah paling ngudud ngopi plus kiai mah mata ke diputar di alam akhirat jaran tunda ku malaikat teh kada leubeung cenah pinu ku haseup dina ieu aneh horeng banget dinding yang ngarokok bari jeung nguji bari ngarokok bae mantap ulama alhamdulillah ka Haji Soekarta ya dan pernah ulama ngaji ceramah bari ngarokok dan pernah demi Allah ulama bakal kada leuh di ditu dan pernah ulama sedangkan berbandingan kak antara rokok jeung mik berat mana bade aku berat mik kak rokok mah keberat ngahampangannya ngabeakannya mik mah keberat ngaberatan palengan aing ngacanggolan jadi nganahan orang mau itu bertinggal ngadengekeun sebenarnya teh Pak kunaon ngedul teh eta sedangkan tikna talim tadi anyal mar'ila tasal wasa'an qarinihi fa'inal qarina bil muqarani yaktadi biji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana kumaha jeung sahadekeun aja mah beneran kakak karen jeung kiai aduh moal disebut jamaah edan karen jeung kiai supir kula rokona tadi namatra kabaik berhubung sok lo baru jeng kula kuari mah suari orang aja kula rokona sampun ambil kan bangun ke iluan doang jadi jalma ditanya maka diteruskan ku ada ibn Daed wa in takun fi kaungin fasahib khiyarahum wa tusahibil arda fatarda ma'arodi mencicing di hiji tempat deketan jalma nu hebat ulah deket jeung nu kumat misi dia menang laknat deketan ulama di jalma hebat cik saha cik Allah cik kangjeng Nabi melalui cik Allah melalui kangjeng Nabi al alim habib Allah walau kana pasikon kiai mah kekasih Allah pakai karesep ku Allah digayahan walau kana pasikon sanajan eta kiai rada polomo nah kiai polomo gitu apa ada kak ngen polomo ke batur mah ya
ya ulah lagi puasa di panggenang laju bae aya dasar hewa ka kiai teh walau kana pasikon sanajan eta kiai rada polongo ngan batur mah polongo ge kiai sapolongo polongan kiai mah nempel ka polongan asara kita teh demi Allah kula ngomong bani sumpah jeung mama kupron neng sapolongan kiai mah nempel ka polongan orang kiai mah sakumaha polongan abage marhaba mah bisa nanti salaki mah eta cara napan tepuk kaciri ya cara nu becus jeung nu teu becus kaciri kiai calana boleh bangkom kiai bangkom boleh calana perwis wae ka eueuh teh kana akor aya kaja nyawara asal mingper doang kiai mayaho wasbilisit dik salaki teh mah ya di kepung hansip kiriban yauma hasri caumang arsim pan mirip aja mana sabari kepak hansip da balik caumang arsim jadi kiai membalian kekasih Allah matak di mamana ge kaji Sukarta benar nu ngadoa mah kia nah eta nu hajat teu bisa ngadoa teu bisa kunaha ngadoa ieu cukup sakujagat robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kabeh ka bawah anggus tapi berani tak kiai baik sabab kiai kekasih Allah siapa yang bisa menolak permintaan seorang kekasih tidak ada mulai bisa nolak paminta bebene kah bener tak ku bebene mau ulah tadi penta ge mawakeun deuk nganjang kacang suuk ngajeng martabak geus nyinggi padahal tadi pesen rokok matra moping dina kantong yang telan mitoha benar komo bari jeung di penta mah pasti teu mampu ge mampu hanan sabab nu mentana bebene muda boga motor kita boga motor mau ngomong kali numba panak mak kira belikan motor boga motor mah abi kenahan mana ka pangajian kami diantarkan ku abi malu boga kahayang sok manis teh ngomongna janji palsu PHP cik dokter gini lagi si belikan motor cik inuna neng ayo antarkan ngaji mak ka kampung Garung Sabrang halo mak bawa bensinan halo mak busina paeh giliran bebe neng awe akhir ini menuju naon ayah enak neng antar neng yuk ke Melimping oke siap cik imun kemana dia si neng nelfon tadi mah dia bensinan kuari dia gue bebennya lumpat dia mah bensinnya cinta mah nyeleper banget bebe neng kak cik bebe neng bikam abi mah yang ada harap dogan kalau kahejak mana ayo balik kepada pribadi juga situ lain hayang meuli bima hayang menang ngalakak maram jasa beureum sedangkan dia lalaki dan pernah naik kalapa pan eta kaciri dewe nu bisa naik jeung teu bisa naik maka nok ngomong endung teu bisa isin ka bebene mah gengsi lajuna siap naik kaciri anu teu becus jeung nu becus lu bisa naik kalapa mah nu rapat jeung tangkal kalapa paling ngedapal suku ngancreh kalau bener tak tapi nu teu becus kak dimulai bunget ya. Sampai ke kadang palsu rapat kan kalau tangkal kalapa rangsud kalau rangsud ada boloksor kokolor suwe sempak nyinglin kanjut ledeh aku jatuh kenyang kal kalapa dari kada saya gitu kasapna datang ke tengah-tengah laut atau laut lalu bebede masih di daerah peluang doping larang sudah be kalau sumaket muntir ke daun ini jenuh lagi debut berdua karena orang yang kumane larang masih bebede nyerinya antoh yang setengah modal bebede Demetana BPN mata doa adalah ulama alim habibullah mudah-mudahan doa orang dikabul tadi amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Jika bayi dia pangantena kiai lain jelema pangantena laki lain jelemanya uang tuh lain jelema kita telok minum cai minum banyu lalu cikola berarti ngomongnya jangan kudu campuran kadang-kadang bahasa Indonesia kadang-kadang bahasa Sunda supaya kakin tuh kedua belah pihak cik sim kuring siapa yang keringet mah lu penting mah ulah bahasa semut begitu mis ampun deh bahasa semut metak bapak kalau kurang garung dia bagu pron askut lama kayak Allah askut lah ya gupron ayo gerakan tak kau lah ya gupron kan itu saja bahasa sirupnya nih ayo yang penting ulah bahasa sirup bahasa jangan siap-siap ya hadir ya orang penting walimah qobla dukhul sebenarnya sebab walimah harus mapan kuduna ba'da dukhul sebab walimah harus mah eta selebrasi kegembiraan atas terjadinya gol batur nu ngasupkeun urang lubung bunga nah eta main bola sok ngasupkeun kabehan bener gak? Nu ngasupkeun nama saurang Ronaldo tapi babaturan anu 10 jeung pemain cadangan jeung pelatih jeung ofisial bahkan sa stadion ngaburu bunga kunaon sababna Ronaldo sorangan ngasupkeun ngerti teh atuh nu ngasupkeun nama saurang tapi nu pesta anu bunga kabeh eta walimah harus eta kitu kan nu bageurna mah panganten nu ngasupkeun mah panganten tapi kan nu nyetel dangdutan urang anu dangdanan urang cing deureuk nu nganter kawinan kajian di imah maduang beruk keluar maduang buruk ibu di imahna maduang beruk nganter ngabesan maduang buruk lipan 7 cm halis dikerik hang dilempengkeun urang hong segan pas geus kieu datang ka jalan kahujanan atuh ngaran lain ori maka be lain asli moal kuat mah halis buatan ieu kahujanan coplok sabeula pas nekah ka parasman pagarayu birat pancai kuntianak hubungan nama kabehan padahal nu ngasupkeun nama saurang itulah walimatul harus mual aya Ronaldo can nyepak acan penalti dan asup-asup burung sasetuju geus atoh we mah hore can disepak kolongo mau asup sabab kajian penalti presentasinya 99% masuk 1% tidak masuk tapi terkadang 1% yang kejadian masuk lalu Hollywood bareng hore asup dikecat doang kurang penting iya artinya orang penting iya malah yang selebrasi ku sabab panganten geus hade lain ku sabab geus ngasupkeun mun urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan asup karte lain norok lainnya mau mudah-mudahan asup mudah-mudahan adek panganten eta nu kawin dengikeun mentak perlu didoakeun tah mah eta ngahareupan jelema loba pada urang bayi eta sahadat lain kudu bisa ieu komo bari jeung heueuna kagak berkah kan eta demam lain demam berdarah bae kayak demam panggung ieu nya kalmik kudu teu biasa mau beda kabai memang biasa bistaannya jajak anu can biasanya kalmik sing rong aya gempa bumi 7,8 skala Richter gibrig bener kalau dianggap sepele bisa jadi cek isu boro-boro kok masuk dan akan lagi diulang deui atau mata kelakar ulang doakeun kurang sinalancar sabab kurang pernah eta nganter babaturan akan dulur kawinan pas ijab kabul
cik pangulu kanu kawakilan jawab suka wa angka suka maktubatakanya anu binti anu bimari sa anu nakdan dikenyet pandangan ku pangulu kabanya begitu dikenyet lain kobil tu nikah oi matai mapala nikah kanya anu binti anu begitu dikenyet ngomongna kalah sumuhun ya mangai lalagan kisahnya kisahnya parukna memereun panguluran anjing nanya anjing kawin meureun meureun bisa saking kagem ditarik dikenyet ku pangulu kalah sumuhun aya nu paling parah ditarik ku pangulu dasar pangulu sakit narik deui batu mah domblok pangulu ulah gagabah eta mangka orang doakeun sina lancar gitu geus hade geus kawina aknan jadi dipenting sing hade mudah-mudahan sing bageur ieu panganten nah sing gol engke tidinya urang pesta selebrasi hadirin rahimakumullah wa hadakumullah palebah mana cenah sampai urang aya sunah kawin naon sih manfaatna ulah dicaracik-caracik istilah cik mungguh istilah cik mungguh lugat ulah cik mungguh istilah an-nikahu lugatan aghamu wal istima aya ngaran nikah cik mungguh lugat cik mungguh bahasa adalah kukumpulan kekompakan rerejengan babarengan eta nikah nah penting eta kukumpulan urang mah makhluk hadirin kasipatan kuknya muhbina sih urang mah ihtiyaj bigoi bigiri urang mah tak bisa berdiri sendiri tak bisa sosoranganan urang mah butuh bantuan batur ya nu hajat penting ya mah jadi lamun teu bantuan ku tatangga jeung baraya betul ya urang sebenarnya mau penting ieu keur kawin cik mungulubat nah kumpul ieu kula ceramah sakumaha kebalna menggelegar 4 jam ari eueuh nu ngadengikeun main di duduh nu edan kulantaran kumpul aya mubaleng aya mustami eta kumpul kawin ngaranna pandaan di urang atau kakak tengeluk bede 2 jam ngomong urang tengeluk bae dik batur keur nyerang dikeun ngadengikeun nu ceramah mah nu ceramahna Allah edan berjamaah edan masa ulah ta perkara anu sulit anu babari sekalipun eta urang butuh bantuan batur anu babari seuri eta seuri babari tapi lamun kakak bisa seuri sorangan ulah gagabah lamun kakak geus bisa sorangan ulah seuri sorangan ulah atoh nya mending geuran warang di belok urang bisa seuri sabab jeung seurikeun batur berarti seuri ge dibantuan ku dibantuan ku batur Nabi Adam alaihissalam baheula di surga kirang segala aya di surga mah cenah ge gaku lagi tangalaman naon pak urang mah di dunia lamun geus ngeunang teh ngomongna sari di surga banyak di tengah sawah dina galengan nginum jas jus tengah poe jas teh jeruk beras teh pan hasemnya gitu barang di tengah teh urang bari jeung tiis marem sari di surga bae surga jeung suku jagaduh dina leuta mana keteu ge surga eta ngana Nabi Adam bilang di surga segala macam fasilitas aya tapi ternyata ketika belum diciptakan ibu Hawa eta Nabi Adam kesepian sorangan bae mah kaseleun mantap ya dengikeun nya lamun urang geus boga pamajikan ulah sok kalawarakeun pamajikan dengikeun ulah lalaki ulah sok alunjak ka pamajikan ulah sok kainakeun ka pamajikan ulah sok kasar ka pamajikan kunaon sababna tanpa aya pamajikan naon gunana manuk urang ulah ketiga tinggal jeung naon gunana kakak boga manuk lamun eueuh sayangna percuma ka sorangan bae mah curug oge moal bisa nyeuna naon lamun hayang boga hasil kudu kabeh ngarau gerak nyauk meunang loba minimal
duaan bisa nyepit kak tuh. Duaan bisa nyepit. Seorang bisa naon, torelan doang. Mantap jeung make kamu dalam sorangan bae mah boga kahayangpan ge utak. Ati bisa naon, ramu lamun teu dibantuan guru sejen kabehan. Jempol, ya jempol. Pangramu panghebatan jempol. Ulah disebut panghebatan, segala sesuatu lamun gak eta cap jempol. Cik pamajikan kaasaan sayur menang kami. Ngeunah tante ditetel ku salakina. Teu ngomong kieu ge. Sip, berarti gagah. Ieu jempol gagah. Gagah jempol. Tapi naon gunana ieu jempol lamun teu dibantuan kun opatan. Golakeun ieu. Sulap tah ieu nama. Yeuna aja. Gas. Besok nyetekeun gas ah. Curug, cingir, jajangkung, atau dari manis? Jempol, ya, nyetekeun jempol. Lempar di tegeran kun opat kak. Bener tak? Hati tak? Burak, kamu udah dinyongol gas. Ya, ditetekeun ku si jempol. Si jempol kumanina nyetekeun gas sampai ke hurung, ku sabab di tegeran kun opat. Jajang opat pun lung hewan ke jempol. Si jempol nyetekeun gas, derek nyekelan opat. Kagak. Teu bisa dijetekeun. Teu beunang gede di jempol. Jempol gambaran siapa? Gambaran ulama, gambaran kiai. Eta kiai di masyarakat tetap jempol kabeh ge. Lamun acara geus aya kiaian ulah di jauh handak teangkeun. Eta cara bagus eta. Mun eueuh kiaian ulah deket-deket. Mun aya kiaian dangkeun dari bawah kiaian bener riut dengan anak-anak yang lomrat. Aya anak kiaian teh deket-deket dari juri. Jeung ka kiai. Ampun aing mah. Aing nusin ka kiai sieun ngaji mah juri. Ieu mah ka kiai alergi teh. Ya. Ieu teh bisa kegedean dia jempol kiai. Kunaon sababna? Kumane memang tugasna nyetekeun gas. Ngaji ilmu eta cahaya. Datangna ti ulama warasatul bila ngaji di majelis taklim, ngaji di tempat pengajian, lalu dia kiai bisa nyetekeun gas ke hubungan masyarakat. Lamun masyarakatna dararat, ngaraya. Ari eueuh meureuh magahan saha? Teu bisa kieu teu bisa ngaji nu ngadengekeun. Teu bisa kegedean ngarenganna. Atuh dibantuan ieu. Mata minimalna pasangan urang ge hiji eta minimal ya. Nah sababna ku hiji bae ge bisa hasil kak. Kaangkat ieu, kaangkat ieu tah. Kaangkat. Ku dua tah, ku pasangan hiji doang. Jempol. Kaangkat ku pula. Pan pula bisa nginumnya. Kaangkat ieu tah. Nah. Eta kara ku pasangan hiji urang boga hasil. Mata di Kanjeng Nabi ieu tami suris kopi nikah. Tarik rezeki udah dia melalui akad nikah. Ulah sieun teu kaparabana. Ulah sababna gampang dari yang nikah hadis Nabi mah bisa teu kaharti. Dalakeun balap lompat. Dalakeun balap lompat Abu Susan wal Qabalya. Baris to. Eta satungtung ti komandona karak hiji nyebutna ieu. Eta kabeh ieu bae can anu urang. Satu ieu bae dihandap. Tapi lamun dua, nah, tiga kucir. Pangguna ge sorangan kene mana di mana sih tadi makaya. Moal ada pengbae. Atuh kewajiban dia udah nyari kanan. Sorangan bae, cicing bae. Atau kaki hiji hitungan lagi. Moal bisa malikeun makaya. Tapi geus dua boga pasangan mulai kayak birit ngangkat. Nu telok aja ge mah jaga. Nu tarak naik kalapak kuling, naik kalapak kunang sababna keur panganten anyar mah bulan madu di ngaranna. Bulan Amis. Anyar keneh boboh, yayang, bebeb. Ngaranna ge bulan madu ieu ngan pangbulan kaleng tahun. Sabulan sabaraha poe? 30 poe madu nang 30 poe tadi dingran sababna amplop si babaturan loba keneh.
parcel aya kene. Tapi ke sabulan lain bulan madu ka disebutna bulan Dasdus. Bulan Dasdus mulai ngahaseman. Bener. Geus liwat bulan Dasdus, bulan perkalit. Teraku panas cuma bududun bae. Pas ya. Oh, mereka geus boga anak, ku Allah dipercaya. Relai, ilu itu manana? Ulu dijieun suku, suku dijieun ulu. Nah, belaan kaluar. Ya tidak, mata kieu tamisun di rizqobit nikah tarik akan rezeki melakukan nikah. Ulah dikeritan kawin mama teu boga mobil. Teu boga nikah. Teu boga imah-imahan kan kula. Kula mah boga kula imah. Leuk nyanu ge kula enak. Karena sababnya imah kula opat kan. Demi Allah kalau ngomong lagi. Anu kuari ditinggalan dua pan, luhur jeung handap, dua tingkat. Bulan itu hiji, nu urut na dugu ban ditinggalkeun hiji. Opat. Ngan ewe hijau. Eta dan kawin mah boleh kita boleh naon. Geus ulah sieun teu kaparaban, geus boga pasangan mah urang teh bisa boga hasil. Tah eta kalau boga pamajikan hiji. Komo boga pamajikan. Ngaloba aja, menurut versi beda dari peribatan. Komo tilu, opat. Matapan pangkihu matobalakum masna wasulasa warubak maksimalkan tersebut hiji dua tersebut dua tilu tersebut tilu opat tersebut kene gelang kajut nanti gitu kajut najak melebihi batas beneran nuboga pamajikan opat disebutna Superman lelaki super gak gunaan sababna ripuka urusan opat ngurusan hiji bikin kawalan deh. Aku komuting opat kak, mantap boga opat malah di Superman sesuai jeung karipupna teh. Bener. Boga pamajikan tilu gentleman. Lelaki jantan eta. Gaga eta. Dua real man. Lelaki sejati. Nu boga pamajikan hiji cemen. Ya cara remen kan. Nu boga pamajikan no comment. Saya tahu terpayu ya. Saya tahu apa? Mantap. Jenenge ayah bahasa kia di balik suksesnya seorang suami ada doa seorang istri. Eta karena doa seorang istri. Komo doa opat orang istri. Dan angin sehingga jidara dia. Opat galamun dari anak staf dempol. Ya, boga pasangan opat mana? Gunaan sababna cuma jempol yang bisa nyambung jeung nyerami raman opat. Kalian dirinya mah nyambiun bae kan. Jempol mah jeung curug ciciuman, jeung dadangkung ciciuman, jeung jari manis ciciuman, jeung cingir ciciuman. Dadang lu saja ngigir bae. Ai tancap jempol boleh dadang nyandung dah. Moal enak. Pamajikan mati lo hes mendigar lu anak. Bukan ada tadi arah pun ngomong. Nyandung modal ngebohong ya, mesti gue enak. Gue lagi bisa gitu. Pasangan. Eta Nabi Adam di surga keselen sarangan baik. Bilang sagala aya komo teuing di dunia nu sagala eueuh. Ewe gitu boga deh. Mantap. Wa min sunnati an-nikah di Kanjeng Nabi sebagian daripada sunnah kaula perjalanan kula adalah nikah. Alhamdulillah panghewaeun during kana ibadah lain kana salat terbaik. Salat basa puasa berarti 5 kali. Puasa setahun sekali, mau ngaji lamun nu mampu. Nu hewa during eta lamun pamuda jeung parawan kawin. Kahayan ulah kawin darah dia ikituan bae kudu kawin. Jik setan teh sebab setan mah pisengit pan nan pisengitna ai keur memeh kawin jubur batur diadak-adak bari dorong-dorong lah setan mantap loba kejadian nah naudzubillah min dzalik ya loba kejadian beunang sababna mantap karek eta anak urang mah hade ulah cenah babarengan leumpang jeung lain mahrumna sabab lamun duaan ka dina juring diharewos cabak ku dia itu cabak pasti disponsoran oleh kujurik terus
Juri kita pisengit lamun kan kawin didorong-dorong sih nang hiji. Aya geus kawin di jauh-jauhkeun sih tapi pisahan. Eta juri mantap pas ya masalah detik oge. Ya. Mantap nyar pasangan cenah ge mak duduna endah. Ya urang ge tadi ge di tanah hiji ulah hiji jeung nu teh enak kan. Hijina jeung nu enak aya mangfaat nah dua urang penting ge hiji jeung ulama. Eta hijina ulah hiji jeung nu goreng. Hijina jeung lu bagus, nu goreng mau lagi hijian. Mending orang bisa mau bagus, bisa mana bagus mau goreng. Ya hiji jeung ulama. Deketan kadinya orang ini nyar pasangan nu ade, anu bagus, cik agama. Entak pangkihuk matoba, nakum anu terbaik, anu endah siaranana ulah asal aya liangan bae. Kemudian mata ulama ke kasar nih maka haji. Punten urang garong IP ewel maloba nu hese ge pi istriun dengen pi ewel mah ngabadeg tapi pi istriun jarang sabab lamun pi ewel mah asal eliangan bae tapi lamun pi istriun tingali istri ti eta 3 jadi kudu dina eta we kudu aya 3 is anu kahiji isna kudu Islam. Kajian sakumaha geulis matana sipit, irungna mantung tapi ngomongna hanya. Oek hanya. Eta mah Tionghoa ulah dikawin beda agama. Itu beda konsep Islam manehna. Ulah Islam hiji. Nu kadua isna eta isinan. Siaran awewe anu isinan. Naon sababna? Supaya bisa ngahargaan salaki, ngamuliakeun salaki, isinan ka salaki, doang ibu Khadijah dan pernah waktu Kanjeng Nabi nyarita manehna molotot ka Kanjeng Nabi, tangah ka Kanjeng Nabi tungkul bete cara pamajikan ulang garung. Salah kita ngomong-ngomong acan karak neuk calangap. Udang pansar boah. Bulak cangkeng nak ngomong naon hayo geremait baik kan bikang bisa nabai lo dengan rasakeun di kemana hirup jadi bikang dengan rasakeun jadi bikang lalaki makanya kayak kasimpang ngomongkeun geus ka kilogram tadi unggal pasea ngomongkeun pengarasaan jadi bikang bae lanjut nama hiji poe masalah kina mun kalau mari pamajikana dastarna dipake liungna dipake nyapuan kabuduan ikuman naon panjang nu ngomong kami cenah teu bisa ngarup teu pernah ngarasakeun jadi bikang ini kaya jawab moal enak kumaha aing duduk ku RT buka salaki bencong teh tapi ulah sok gagah ngomong isi jangan ke batu mata kasalaki mah masya Allah orang aikar bebenan isin hanya banyak kita kabebene isin orang deh nok ngejus kita sedar kudu mantang tepatnya asap tehnya pikir bebene orang kalau lupa kada pura jebur orang asupan bekan hasen bang supaya tamu teh kadangnya kalau harusan nok make salon tapi geus jadi salaki masya Allah ari keur memeh kawin murah senyum geus kawin murah pejus pasuna nugi mamana jeung salaki geleger moal salaki lagi kopi di tengah imah keur diuk bae bari ngudud mata nalalar sarua geleger bae jik salakina puara dia sarua eta mecus kumaha nu kieu mah remel bae moal teu remel sabab bikang eta pan angka 2 datangna ka 2 posisi ka 2 posisi ka hiji mah lalaki lalaki mah kudu lempeng tah kudu lurus salaki mana sabab pemimpin teu beunang bengkok bikang mah ka angka 2 deulekeun sasatuan ada angka 2 naon hiji bebek 2 soal tak bikang mah teu nyuni bebek nyuni soal sedangkan bebek aya 2 hiji bebek jangkung 2 bebek kostak amun bikang sok ieu ya eta nyuni bebek kostak nu tukang ngomongkeun batur ka salaki-salaki beak dong ngawes-wes jeung ngawes-wes aya deh nyuri bebek jangkung ngawek-wek teh nyoman bebeknya neka sawah baris neka cai baris neka kanang bebek kos bebek jangkung mantap grupna eta ge neka majlis taklim jeung babaturan baris
datang ke Maji Salim ke Iman Ranteng balik ke Imah kasar lagi untung besar kita dipencit gini bebek ayo soang rumah soang bohong na panjang duluan kongkorong batur gedung-gedung dibungkeun hulu salaki deuleu tuh batur mun geus ada sepeda listrik deuleu tuh batur mun geus kredit mobil mantap salaki urang galung kabeh parolong mau didung-dungkeun ke hulu pawena ini soang nema Pak salaki medus ngomong jauh teh kakak pedus ieu cik salaki na cik dia pedus ieu doang aing mah mentung mabok lampu bauna nema jauh teh kakak haliu amat ya Allah jelema cik salaki na heuh maling teu mah ya lodong salaki na teh jelema punya ta ampun aing asal tuh rumah saja sering kemarin ngerasa kumaha lalaki da urang teh aktivitas kuno wilayah tujuan hayang kawin hayang boga tayang kasumainahan kangenahan heuh kabeh ge hayang mah kitu mun urang niatan kawin eta ibadah nyaran ridho Allah kangarana ibadah geus pasti gogodana kan moal mulus ibadah mah aya halangan aya halungan dina kawin kayak gitu mun teu salaki panyakit mun teu pamajikan nanti dia lah urang antara kekurangan kita kudu saling menutup kumaha lagi sempurna balik bikang sempurna siling dukung siling halangan siling tutup kekurangan siling sempurnakeun itulah akad nikah lain siling teh mongkeun kagorengan ieu mah ngobrol jeung babaturanna aduh aing eta can boga ewek dasar mah susu gede sabelah sumut nake kenyong sagala dikenyok ulah ceuling tutup mentak ulah kabeh heuras ieu mun ai jelema mapan batak eta beda moal sarua kadang-kadang salaki ras pamajikan leuleus kitu ai eta salaki leuleus pamajikan leuleus salaki pamajikan masyaallah doang sablekar pae bae gugas tapi nek kayak hiji mah baheula eta si awewe ngecak hayang pasti aja salaki ku sabab salakina ku bageun-bageun ting meuning ngecak kayak mah beda bisi pae deui teh orang pasti aing salaki urang mah burger bae eta mah tanda rakunan sababna salakina teh negara repeh di kumaha ku pamajikan paling keong seuri begitu aya cakeun mah cakeun teh ada ku bager-bageun mah lagi nama hiji waktu nya hiji pamajikan namun kitu mah induk nyieun jalan ieu terakhir ieu capek tas digawe poe moal dikejokeun ai deui nama nyieun lobakeun teu nyamuk beas bae barang dasar yang makan mukakeun wadah sangu di dieu beas pan mun urang garung lagi teu ade kata pamajikan dasar tape aing dia oh kejo kumaha eta mah kieu barang dibuka beas kalah seuri keong eta cek pamajikan ada lah tanya dia kalah keong kak bener kalah keong masa ulane kakang kecelak bae saminggu ngabayang-bayang bae raha kasorang dahar jeung beas iya kasorang bari di Jawa goblok eta mah sih gitu kana lagi ya udah kurang garong ah ayo tuh nih kita garong dia lagi nih banget beri prima kabeh banget perang nanti gua kajian aku gak mau percaya ayah banget kesaduan horas deh pamajikan horas lagi horas dipoting pamajikan pangkano tiko lele anu sinetron dik salakina geus jam 10 aya urang geura sare urang dulu sinetron bae mantap mah kudu ngarti lamun salaki ngajak sare eta bahasa kinaya mau ngajak KS bareng ieu lamun manehna teu boga kahayam ieu mah kolong mah teu ngarti kolot-kolot anak geus seulai tujuan segala teu ngarti idiot aduh tinggal laki lain nak keres tegak 10 kalah gulung heras dia pikangna oh eta kieta anu molor
hayang molor mataku maneh. Nu naon ngajakan kami, mata kami, mataku maneh. Beres bete hola. Aing dilawan cik salakina mulai angeusan ieu. Mending hesai. Bari teu makul kita salaki. Awas ulah kakak lamun salaki teu makul boga kahayang ku pamajikan teu ditomponan sakabeh nu kasolot ku panon poe termasuk malaikat ngalahna ka eta awewe sampai ka eta awewe ridho deui salakina. Daek dilaknat daek ngalayanan. Tawat. Senang lagi namanya dulu nanti pasal naik izin ke anak pada tengah penting mau panggadengnya ke mamanya dewasa sama kamu lagi gitu iya si bikangna sarwah nelo TV bae bari ngadaran sebelah mau sebelah panas disebut lagi sebelah datang jam 11 jadi botong sarwah nu kana leutik sedangkan hayang gising teu pagawe di jero imah kudu kapikirna keluar sorangan sieun anjing otomatis butuh bantuan salaki nu geus ditangkeun ka kamar digoyah-goyah diudangkeun kak udang kak neuk naon detik salakina mata aing mata dia tuh mata ulah sok ngomong gagal balik-balikeun mau bisa berputih kakak sekak semon kita teh gunanya kodang naik kami hayang isinya di beuteung beuraan terja kami sieun sarangan mah jubur aing cing jubur dia hayang ising lagi jubur aing besar po ale huida gara-gara kakak ngomong leras cik sarwa aing teu ngising aing ripuh ngising sieun anjing laju nama borok kosot teu ngising di lawang kamar dengen ya nangis datang ke jam 2 penting salakina rek yang mulai tahajud nek salat nincak tai dik salakina tai saya nyirilik sabuah tai kami tai kumana beras ulakah seorang beras seorang lele di kamurang masihan urang ulah dilawana ulakah bahkan dina kitab ya termasuk daripada cobaan paling Allah adalah ketika orang bisa nahanan omong goreng pamajikan eta urang ngadengen pamajikan cerewet urang sabar itu termasuk cobaan wali-waliullah asal urang sabar boga pamajikan cerewet jadi wali urang kata kudu wiridan mantap lamun kakak yang jadi wali iya siaran di pamajikan numpang cerewet dan dia tuh kudu wirid jadi wali kata diraku memang gua jali ngebohong atau lamun pamajikan kakak geus cerewet alhamdulillah kurang enggak jadi wali bila mana perlu pelihara dan lestarikan kecerewetannya biar terus berlanjut watakna ya sama nu penting hiji ulah dilawana kakana ulah ada kokdai di dinya membawakan ke ngawek tinggalkan mau rokok 2 bungkus biak rokok kapean sih tahu deh balik ke makunan kita ngawek baik sabab aya mustami anu ngadengekeun mun ngadengekeun marepe ku lagi ceramah ku anu ngadengekeun bae tinggalkeun ku kakak oh begitu banyak masalah keleh ku lain teu sakur-sakur nu mundur eleh deuleuh nu tarik tambang nu meunang eta lain nu maju tapi nu mundur nu maju mah eleh ka usur ngaranna urang di rumah tangga politik tarik tambang mengalah untuk menang aku dasarnya kan kalau omong jeung sia tah mah kitu mahi lancar wahyu tiduri dina kaparet bae omonganna geus tinggalkeun gitu bae ulah gati-gati air rumah tangga moal anu sampurna jelema mah yang penting orang bisa ngolah dirinya bagaimana kita bisa memanage rumah tangga kita biar sakinah mawaddah warahmah. Memang pamajikan soleh adalah min sa'adatil mar'i sebagian daripada kebahagiaan seorang suami. Sebab mulai pamajikan soleh timbul kana auladuh abrorot moga anak-anak anu soleh. Sebab dulu badi imah lain salaki tapi adalah indungna.
artinya lamun indung teh soleha kumaha ngadidik anakna da bapak nama teu kaur kuli muat popongkol teu kaur di sawah teu kaur ngejek datang ka imah anak mah geus CS nu loba cicing jeung kaum anak mah adalah pamajikan urang mata kalau menembuk anak soleh soleh adalah awewena ngan bisa soleh mau bisa soleha mau urang telok ulah tau sok lihin telok kerejengan jeung jalma soleh telok ngaji telok ngadengikeun ilmu agama ti guru-guru urang nu terakhir mun bisa nah ieu nya mun bisa teh darurat wa yakun rizquhu fi baladi usahana ulah jauh-jauh ka deket bae kajian leutik upahna tapi langsung kadahar bareng jeung anak jeung pamajikan jeung anak pamajikan kajaga karak-karik saja urangna aya dawa jauh ka Malaysia gede duit nama ngeut pamajikan di jauh teu kajagaan anak ketajagaan yang dari ayah hiji napakah hiji barang anu itu bisa dikirimkan online KJNE mal ayah di kurir assalamualaikum salam paket naon barang salah kita teh jadi kan eta kan penting eta apakah mau diomongin bukan yang nabi itu penting hadirin lagi sabar aja mikul lampu rek kalau tingginya kapal hari itu kayaknya ngomong kumukul baik terus mata solehahkeun awe nadalakeun tuh lamun baheula pada tangan suhana kabaik suhana eta cukup kususualan atawa lagu baheula teh nu umut-umut awi bitung sakeureut saparieukeun pada tahu hikmah jeung paeda kan umut-umut awi bitung sakeureut take kenceng geus naon anu sake kenceng bira we mah aya bisa sakeureut take kenceng di kumaha awina malah ya aduh hayang keneh cenah ngalah deui kasih sian nyida lagi aja ke nyida lagi pernah kumaha awina teh jalan bingung pernah uap pernah bibi tak kumaha berarti kan ditah maling kalau menggala teh mah cik madukun tehnya orok teh geus digebrak teh ku canting supaya ulah teh ge dewasa di ais ku mah beurang radak ngalasan teu naon bagus supaya bisa usaha cenah tapi awas madukun di bawah ngalasan ka kebon batur geus tidak maling biasanya di gigi mana kumanehna nya tabalang kitu sebabna lah jauh di ulama jauh di kiai paling santri mah bade bikalung alam nu di kanang moal nya bade nya tinggal ngabalkeun ilmu na bae ngamapat ilmu na anak aju Soekarno maneuh ki bari anak teh teu bino loba ka baik atuh tinggal urang daek ngajina bari mah jadilah awewe nu saleh daek ngaji dikana ngasuh anakna mau umut-umut awi gitu kumaha bacakeun shalawat didoakeun kumaha ieu mah assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abqahi wa Muhammad arabi anak mama anu gagah aceng teh kudu ibadah sangkan papa mama bunga di dunia jeung alam barjah ulah jadi anak salah komo anak haram jadah hayang motor jeung HP mewah inung papa meningah-ngah ditah masantren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayang ngeunah geus kolotna jadi runtah anak urang bari panangeunaan bae motor di motoran HP di HP-an pulsa di pulsaan barang dahar hayang ngeunah bae maka itu bari daek sakola bolos bae masantren ngomong geus jadi naon geus gedena mun beung syariat kan ribu ka eta bacakeun salawat didoakeun bapana datang urang mangalem teu bisa dia teu bisa urang mah nya sakalana teu bisa paling digarget ka anak mondong ngageraman ka bayi eta ka anak laju gedung-gedung anak dirajah deui sawan dasar mah beungeut bapana visioner nya ngageraman anak atuh kari kadae gerget nah tak ulah kitu bacakeun salawat dalam tadi assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abqahi wa Muhammad arabi anak bapa anu kaya deangan ilmu agama sangkan ridho nu kawasa hirupna jadi berharga ulah-ulah motor ninja komo ukur motor Honda
jalankan ilmu agama mobil Toyota ge boga bisa ceng terpercaya Nabi Sulaiman mulia nu dipilih teh ilmu heula hartana rekor dunia ilmu adalah harta menutur nuturkeun Nabi Sulaiman di dua pilihan mau kerajaan mau ilmu akhirnya ilmu dapat harta kerajaan dapat ulah laju kami takutan agak anak bae kedeng asal geus lanjut kajak atrak we kajak atrak gerak kajak atrak neng kata orang yang balik menang kue kaleng jeung osron ulah mah teu hayang eta kue kaleng dibere ge mah teh omongan bae teu rahas osron pasantren keun heula geus pasantren mah boga dasar ilmu agama boga filter boga rem anu ABS maka nggak jadi nanang mangga nggak jadi dokter jadi bidan jadi abre jadi nanang mangga boga rem anu pakom cakrambahan rem yang modern rem ABS rem ngaranna ge mau lagi bang ilmu agama mana ada butuh polisi butuh abri butuh dokter butuh bidan butuh jeung saja bina pegawai negeri butuh lah kabeh jadi kiai malena kabeh jadi kiai dua ge salamet harang-harang bae penting loba ke tawuran itu penting jadi nanti karena agama gitu banyak nanti rumah tangga sakinah warahmah sebab al-bait madrasatul ula rumah tangga madrasah pertama bikin belajar menjadi anak urang mafil abna apa yang terjadi bapak diturut menjadi anak urang disebabkan panganten mudah-mudahan akan nasi lancar sambung agama sambung negara ngahir batar rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai ke kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin khud masaqawana makadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.